Maulid Rasul. Anu mudah-mudahan kurang sadayana jaga di kiamat didikan di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kuring ngomongkeun ngaji daerah Bogor, kurang Bogor mah bau. Ieu deui urang bisa. Geus masyhur urang dieu mah tibaretonang teh. Geus kasohor ka Jana Pria. Kasohor ka Jumantara. Bogor lebih sate urusan ngaji jeung salat berjamaah urang di mah karedul gitu. Kenang masa-masa lalu. Masa urang bade teh maksiat sareuh. Kita kenang masa dulu, masa yang udah kelewat. Ayeuna urang baku buka lembaran. Yang kedua, masa-masa sekarang. Khususnya remaja-remaja, masa-masa perjuangan. Inilah Anda sekalian, anak muda. Dijalkan katanya. Anda sekarang muda, besok hari Anda bakal jadi orang tua. Wali jamang orang yang kemah ompong peot mod. Nah, kita jangan berleha-leha, jangan banyak berhura-hura. Urang gunakan masa ayeuna, manusia yang baik hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Iyalah manusia anu saya. Yang terakhir masa yang akan datang, masa-masa hayalan dan rintangan. Khususnya Anda remaja-remaji. Ngahayal, andai kata, muntah jika apabila seandainya lo amat teman. Namun selalu ngomong kieu, pemuda di pos ronda kieu, andai kata hayalan banyak perjuangan. Kira-kira ada pada duit kain 2 miliar. Cek baturna itu dia amat sia. Baju kusia dan dikumakeun dibikin gue ke sia kabeh. Ari sia atuh gampang menceuna ngalamun deui. Antang tolol teh bahasa Arab, tolol teh tulul teh, tulul teh tolol teh. Justru saat ia jisim kuring dititah wabil khusus kusohibul fadilah rencang jisim kuring, guru jisim kuring Kiai Haji Yusuf Al-Hamidi dititah nyaritakan peristiwa dulu yang terjadi pada tahun 571 Masehi. Ada peristiwa saya sangat hebat, ialah dilahirkeun Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kuring ngomong narek pakai judul tong seueur-seueur. Judulnya saat ini Maulid kita bagi dalam 2 babak tidak bersambung. Sambung ke anak engke wae tahun hareup mun panjang umur kabehan. Amin. Amin. Pertama, pengertian Maulid. Yang kedua, tujuan diperingati Maulid. Kita mulai babak yang pertama, pengertian Maulid. Ulama ngomong tentang santri mengatakan takrif, pelajar mengatakan definisi. Ini purna ngaran. Cek orang sadeng pasar nama kos kumaha nu diaranan muludah. Urang kaji. Seorang ulama besar. Namina ieu ulama Abdurrahman bin Abi Bakar. Ieu ulama lahirna di kota Suyut. Menang gelar Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, di mana itu kota Suyut perbatasan antara Israel dan Palestina. Beliau pribadinya disebut keajaiban dunia. Mengapa disebut keajaiban dunia? Sebab karangan kitabnya lebih dari 700 jilid. Ialah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sababda Imam Syafi'i wafat meninggal dunia, tidak ada ulama secanggih otak Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karangan kitabnya lebih dari 700 jilid. Makanya pribadinya disebut keajaiban dunia. Ayolah Imam Syafi'i orang Gaza Palestina, Imam Jalaluddin As-Suyuti orang Palestina. Makanya orang Palestina hebat-hebat, tinggali orang Palestina dijajah utang korak Israel ratusan tahun, tapi Palestina tereleh-eleh. Saudara-saudara sekalian, maka kita doakan saudara-saudara kita yang sedang digencet, dibombardir. Saudara-saudara, kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terus lanjut. Berat lo juga dan bayar. Kamu
Beliau mengatakan, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Syafi'i orang Palestina, Jalaluddin As-Suyuti orang Palestina, ketika Allah turunkan para anbiya wal mursalin, kebanyakan Bani Israel daerah Palestina, Yordan, Mesir dan sekitarnya, saudara-saudara. Iyalah orang Palestina hebat-hebat. Imam Syafi'i gagah, Imam Jalaluddin hebat. Beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, kitabnya 2 jilid di Indonesia. Allah kuring sorangan, ia kitab menang ekspor import di luar negeri, menang beli di Jazirah Arab. Beliau mengatakan karangan kitab Imam Jalaluddin di Indonesia jarang dibaca. Ukudul Jumat geus jarang tiap pesantren dibaca. Tafsir Jalalain, hadirin sadaya, menang 2 ulama, Jalaluddin Al-Mahalli jeung Jalaluddin As-Suyuti, disampurnakeun ku Jalaluddin As-Suyuti. Makana urang mah santri setiap ayat Quran qalal ulama, maka tafsir Jalalain minimal santri mah minimal. Tapi sekarang banyak profesor doktor nu balarotak anu keluaran anu menurut pendapat saya orang menurut pendapat saya ayat ini bapak toksik tidak bersandar kepada ulama, maka tafsir jalan lain. Tafsir mana ya kata jalan lain, ini jalan lain. Kita tidak boleh. Guru kita ketika baca ayat wallahu alam bimuradi qala imam anu. Nah, iyalah urang urutan. Cek Imam Jalaluddin, ma huwal maulid? Huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minal ayati thumma yumaddu lahum siratun yaqulunahu wa yansurifuna min ghairi siratin ala ta'ala. Apal banget. Apal banget. Banget dia banyak jauh. Mulane banget dia oke komo. Soal kangen-kangen guys. Ya banget dia. Cek Imam Jalaluddin, lamun ieu acara hayang bisa disebut muludan ya Jojo, huwa ijtima'un nas, satu kudu kumpul manusia. Alhamdulillah, ibu-ibu na aya, bapak-bapak na aya, habaib na aya, ajengan na aya, alhamdulillah, santri na aya, pemuda-pemudi na aya, bari jeung Malarojo. Ayo. Waktu, poe, tanggal, tahun, bulan tidak menjadi soal, kapan saja dalam bulan apapun bisa saja dikatakan maulid, namun diniatan hiji namun kumpul manusia. Nah, cek Imam Jalaluddin, entah setiap kumpulna manusia disebut muludan. Iya jelema kuari di leuwiliang lobaan rame bermuludan teu nyaho lain tah mah. Dagang martabak, dagang bakso. Iya jelema di puncak atuh rame bermuludan wallahu a'lam. Kangkung kang gejer neng, nang tunggang nonggeng neng. Benar ada puncak rumah rame baik jeung langsung update status ji tak cek Imam Jalaluddin. Alhamdulillah bapak-bapak aya ibu-ibu aya. 2 pendapat Imam Jalaluddin, lamun ieu acara hayang bisa disebut muludan wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, kudu dibacakeun ayat suci atos tadi ku koreng urang sakitu mah hiang-hiang mah urang botnya hulong-hulong tadi bener naik bulan kurokok ada yang kayak mukmin, masya Allah kesono kurintos nami tetap bangsa dan kayak mukmin bangsa kali alhamdulillah di dia masya Allah kita sawaran kok panira harap ibu-ibu hayang kita boga anak seperti Kiai Mukmin Mubarak hayang tuh bu ibu-ibu hayang kita gaduh pinantu seperti Kiai Mukmin Mubarak atau puluh pe aja nah mana tuh kudu modalan atas tadi ku koring sakitu ngeunaheuna eta koring urang anu nyieun Indonesia tenar beliau Kiai Haji Mukmin Mubarak di Pakistan, di Iran, masya Allah Indonesia kuis hello maro hebat kuis ahsan
asal ini mungkin doang dia bagi banyak jauh itu tilu cek Imam Jalaluddin lamun ia ajalah yang bisa disebut muludan wariwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabi kudu dibacakan biografi sejarah akhlak dan perjuangan Rasul insya Allah mun aya waktuna mun aya tilu opat wa ma waqa'a minal ayat saena aya sae aya langkung saena ayat anu dibaca ku qori tapi teu ngurangan kana pahala bacaan Quran saeutik henteu ngan saena cek Imam Jalaluddin ayat anu dibaca ku qori ayat anu berkait dengan maulid mana ayat anu berkait dengan maulid surat Al-Fil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi itulah ayat yang berkait dengan maulid sebab Rasul dilahirkan pada tahun gajah 4 5 cek Imam Jalaluddin lamun ieu ajarah hayang disebut muludan summa yumannu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dalik engke bila mana acara beres ditutup ku doa terakhir ye engke ye panitia kudu nyadiakeun kejo kudu dibere nyatu Imam Jalaluddin tak bisa disebut muludan lamun bubar teu manggih kejo ieu mah jangkakeun ka para panitia terserah panitia padang makanya ngaku cek panitia waduh yai bisa kudu mere nyatu ka kabehna modal kan ya saking bongbong kejo kabeh kajen teuing lamun panitia kaberatan geus teuing bapak-bapak jeung ibu-ibu teu kabagian ge mubalek mah kudu nya jauh aing dipanek lang haram jiana doang aku teu mungkin kejo ka dieu cek panitia yang Ustaz Hafid ya laukna ge teu geus beak tadi mencit teh ge ditungguan cenah bisi barabe di bawah atahna ge teu naon aing mau mobil tah ngas teu kudu hese ngomong jeung urang Paneglang sing horeng eta muludan kos kitu hiji kudu kumpul manusia dua dibacakeun ayat suci Al-Qur'an tiga sejarah Rasul empat ayat yang berkait lima bubar kudu manggih ejo dira kulamun entong beres tak cucuk sababak teh tong didinya teh terus ngalangan deui atuh aya muludan mancan ai muludan irah ge bapak nu kadua tah bala hadirin sadaya tujuan diperingati maulid urang tiap tahun muludan nah bet kiai kudu digedekeun muludan pan jeung Rasul ge tos teu aya mohon Rasul tos teu aya makomna be di Madinah hayang sarah ka ditu geus daftarna boga duitna selamat ngalamun nek saha nu bawa angin puting beliung moga-moga sadaya sing nasibkeun amin amin ya rabbal alamin tong leutik hate bapak ibu hadirin sadayana Rasul tos teu aya mohon tapi Rasul pernah ngadauh kieu cedak jeung Rasul hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum qila ya Rasulullah qad alimna anna hayataka khairun lana fa kaifa mamatuka yakunu khairun lana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cegang jeung Rasul hirup aing alus pikeun sia kabehan bahkan cegang jeung Rasul aing ge jeung Rasulullah alus pikeun sia kabehan sahabat mohon Rasul hirup anjeun mah bagus bikin kami sae bikin kami jadi bingung kami namet Rasul teu nyarios maot Rasul oge sae bikin kami ari kitu kumaha Rasul jawab hayati khairul lakum ma dumtu fikum da'autukum ilallahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa mamati khairul lakum anna a'malakum tu'radu alayya fi kulli yawmi itsnin wa khamis fama ra'aitu min khairin istabshartu bihi wa ma ra'aitu ghaira dzalika istaghfartullah lakum cekan jeung Rasul hirup aing alus pikeun sia kabehan selama aing dakwah
ngajak umat tina musyrik karena tauhid, tina bener karena bener, tina goreng karena alus, maka aing bagus bikin sia kabehan cekak Rasul. Tapi paeh aing ge cek Rasul alus bikin sia kabehan. Mana alusna? Anna a'malakum, sesungguhnya amal anda sekalian, amal urang kabehan disetorkeun ka Kangjeng Rasul tiap-tiap poe Senin jeung poe isukan pena. Fama ra'aitu min khairin istabsyartu bihi. Ketika amalna alus bagus cek malaikat, ya Muhammad isukan eta mah dia. Amal umat anjeun ya budak pasar sadeng yo. Sadeng pasar. Iya ngomong hujan beredar dibalik malu ya. Oke dulu. Ya sadeng pasar ya. Beri mata. Pesantren lurus salah. Tuh panitia sibuk ngayakeun muludan. Masya Allah. Ibu-ibu kecimataan mengeretan bawang di kamar. Nyunin kue, donyon anu, panitia sibuk, Masya Allah. Tepas ini capek, lihat hulu asup angin tek-tek pengek. Masya Allah. Muhammad amal umat anjir. Tempo nuker sholat, dulu nuker maca sholawat, tingali nuker ngaji, tingali nuker jihad, tingali nuker maca tasbih, tingali nuker zikir. Tuh Muhammad amal umat anjir. Kumeta istabsyar Rasul atau. Tapi ketika amal umat Rasul ditemukan goreng. Ya Muhammad amal umat anjir ketemu ya. Budak sadeng pasar. Tempo nuker sholat. Dele nu teu ngaji, dele nu ngarumpi ngomongkeun batur, dele anu saling hasud, dele nu teu salat, dele nu zina, dele nu rentenir, dele anu teu ngaji, dele anu minuman, dele nu judi. Oh Muhammad amal umat anjeun. Pemain Rasul hewaeun. Rasul malah berdoa ka Gusti Allah. Istaghfarullah lakum. Gusti cekang jeung Rasul hampurakeun umat abdi terutama urang sadeng pas umat abdi mah bararon teu barisa iman aripis kaimananana laleutik awakna tapi kalau di hutangna asa coba cek aja dah doang kalau coba cek si Rodia Ici, Kokom, Titin, Kom, Yuyun, Nining Dewi, Ana Masito Ijem. Kayak kabeh Ya. pakai jurik duit ke atas Hareupeun. teu pamajikan kiai, teu pamajikan camat, teu pamajikan lurah jurik kabeh kana duit mah berikut pamajikan aing di imah jurik duit. Masya Allah ditemukan Rasul doa maka lamun urang muludan tiap tahun kalau hadirin tiap tahun muludan beak miliaran beak ratusan juta jasa Rasul macan kabales ku urang saudara-saudara sekalian. Rasul lain hayang dibales jasana tapi Rasul minta wayahna cek Rasulullah satu. Rasul minta permintaan kepada umat jangan permalukan aku di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasul terus-terusan ngapelana pikeun umat nemawi bala hadirat ku indah-indahna akhlak Rasulullah ku gagah-gagahna akhlak Rasulullah. Pak pertama Rasul ku indah akhlakna ku gagah akhlakna ketika pernah datang orang kafir Quraisy kamu tak mambung sedekah aing mambung jihad aing mambung ngaji aing mah zina hayang terus, maling hayang terus, judi hayang terus. Mincu lagi sih. Eta Rasul diberi pertanyaan gitu ke orang kafir Quraisy, senyum, mumujeng. Tapas sama. Tersenyum Rasul. Masya Allah. Cek Rasul, oh nyaman. Cek orang wetan teh ulam mesti ada kang Haji Mumin itu bahasananya tadi dah aja lah cek orang alhamdulillah orang panitia cager seperti kiai atau kemarin itu bisa dijirjir malah dah ada lemas satu bang air dong kan gitu saya nggak bebas kurang gitu
Neng di foto neng. Oh mantap. Neng selfie. Neng gaya selfie. Sarang siapa karena sa? Ada yang sopir coba. Ya bisa-bisa nih bahasa orang pun udah dijanjiin lima kota lemesanan. Udah sadek pasar tentang kaki cucu. Jeung naon cenah tuangna putra lele. Oh. Teu nyambung sadek pasar sia. Ai dalamna jengkol anom. Astagfirullah. Jelas. Ada tadi kita para make coba. Cager, geus begitu. Beul kepanggih, beul kepanggih aing. Cager, aing kena diuk, aing kena diuk tadi ditahin diuk. Yang saja yang budak, mana budak mah eta tatat gurih. Kopi rokok. Ayo cenah yang ngopi teh naon bae bawa ka dieu. Kira Sprite, kira susu. Ya dakih kabeh dong. Hari ieu Vespa naon langsung dari diperkatin. Sanguan. Dijojok eta aing mah dibere opat nih. Masya Allah. Terus ya. Para hadirin, eta Rasul gumujeng senyum, Masya Allah. Oh, cek Rasul, mangga teu naon. Bukan berarti artinya Rasul membolehkan maksiat, tapi ingat, wa ma yang tiqwanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Neng gaya sedikit neng. Lagi nyaho dong. Aduh, reka mantap. Neng gaya sedikit neng. Dalam kupe 20 juta. Unang sadeng pas ada kan kupa tilu karung najis teh laku. Nyerang. Aya deui ucapan jeung tindak tanduk Kangjeng Nabi Muhammad bukan keluar dari hawa nafsunya, semata-mata wahyu ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek Rasul mangga kan aya syarat. Naon syarat aman? Hiji syarat nanggas tong loba-loba kitu mah. Aya sia salat embung gua sambung mah. Naon man syaratna? Tong ngabohong. Eta cek urang Quran kecil man teu ngabohong mah. Mangga cek Rasul atuh sok geura syahadat langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Da rasulna aya kene. Beres syahadat asup Islam. Kulantaran ngajablay pagawean. Pangabeuki hese ari anjing beuki ka teh hikmah. Berangkat manehna janjian jeung jablay langsung datang ka imah jablay diketok. Tok dibuka brak. Masya Allah. Begitu eta jablay rek dizinah ku eta kafir Quraisy nu karek asup Islam. Ingat apa omongan Rasul. Cek Rasul, awas ya, kok nggak bohong. Langsung pada Gebrai, cangcut. Tanya ku Rasul. Siapa yang zina tah henteu? Mun cek aing henteu, padahal aing zina berarti aing nggak bohong. Terjadi langsung balik kanan gerak. Kabur. Aku jablay mubatir. Mubazir. Oh, kabur langsung. Masya Allah. Saya ingat kena omongan Rasul. Dan kulantaran maling pagawean, karena kerek nyokot barang batur. Ingat, cek Rasul. Tau nggak bohong? Langsung manehna ingat. Ya aing ditanya ku Rasul. Siapa ieu maling tuh? Mencek aing tuh. Padahal aing maling berarti aing nggak bohong. Terjadi. Masya Allah rek judi ke sampai terjadi. Datang waktu sholat.
tolong. Awak di Mekah mau beduk. Langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lamun lian Masjidil Haram, Masjid Mekah jeung Masjid Madinah, azanna kos kitu. Bener. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Bener ieu Pak, ngajak salat kudu kitu. Hayu urang salat, hayu urang. Ieu mah adan di pasar di sadek pasar. Hayya 'alas shalah. Jakung. Orang salah. Kos gitu ngajak sholat mah weh. Jajang kemah adan di masjid di dia. Doang tadi adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat datang kabeh kehuruan. Kaluruan wah. Nah, sia. Begitu datang adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo mirip si Adan. Sawah ya. Ada TV jadi mobil. Ayo tamai urung ngalem dah. Begitu ada, ingat karena omongan Rasul. Cek Rasul, tong bohong. Aing ditanya ku Rasul, siapa ini sholat teh? Muncul aing sholat, badan aing itu berarti aing ngomong. Masya Allah, malah akhirnya sholat terus. Zina eren, judi eren, maling eren. Iyalah Rasulullah hadirin wal hadirat. Makanan Islam gagah, yaklu wala yu'la alaih. Islam teh hebat. Saksinya siapa? Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untung dijadikan umat Kanjeng Rasul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu apa tujuannya kita peringati Maulid? Cek Allah di surat Al-A'raf. Nah, jam-jam aing mata-mata aing. Non aing teu meunang deuleu jam sorangan. Kira-kira apa tujuannya? Tujuan diperingati Maulid. Cek Allah di surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Wallahu a'lam bimuradi. Ibu-ibu jawab, hoyong teu bahagia. Hoyong. Ibu-ibu. Bapak-bapak hoyong teu bahagia. Woi pemuda, woi. Woi santri, woi. Hayang bahagia. Tentang naon ganti karena si bahagia. Arek bahagia. Woi, mohon maaf. Kalau pengen bahagia jangan dikaitkan harta, tahta, wanita dan jabatan. Tidak menjamin seseorang. Loba duitna, loba hartana, bakal senang. Betul-betul. Jangan jamin si anu nu senang mah aja anu. Dulu sekali panen ge 200 ton. Panen parena 200 ton. Musim hujan teu kapoe stroke pikiran panen. Bu. Bener teh? Ya eta. Energi. Cenah si anu nu senang mah aja anu mobil ge 30. Energi. Nu gablek mobil teh bisa molor. Kuncan balik hiji deui. Barahan bu. Mana boleh jangan ngandak itu. Si dijelang polisi bisi ngakuli bisi tabrakan. Bisa molor. Bulan ngora bayaran kreditan. Macam lunas kalau mau mobil ge. Begitu bisa tatar teh isuk-isuk kredit. Dengan jangan. Oh, kadang-kadang ada guru miskin masa boga biasa liter. Lokasi tomat, bawang, cabe. Masya Allah,
cek bari bahasa imah kasepak kucing bahasa rubuh. Tapi sare tibra kerek ngegrok tema-tema salah kita memajikan. Cek salah kita rombong. Tekor. Nu beunghar mah belum tentu. Jawab sia mending beunghar mending miskin. Duanan. Bengar. Ampun aya nu anak buah ki cucu. Tengah jamin. Cenah nu senang mah tuh dulu tuh. Saha pejabat lah. Pejabat cek saha senang. Di mana urang memolor main nama rapat cenah anggus. Bener tak? Studi banding, waduh, apalagi sibuk orang kantor yang kerja misalkan di PT Anu pulang jam 12 malam, anaknya membajikan ke semolor, berangkat kudu jam setengah 4 subuh, memes subuh, anaknya membajikan masih kena molor, kira apa nih? Mending santri, bunga, boy siapa lagi anak kan dulu makanan. Belanda dah. Tengah jamin. Itu. Si Anu cenah senang mah, satu kiai. Di mana kiai sekarang? Siang. Cenah ki cucuk nu senang mah tuh. Ki Jamal tuh jalan tuh senang mah. Beres ceramah sajam dari batur, balikeun bare duit. Balikeun bare berkat. Aing mau dibere, makanya aing KCS bingung aing datang. Malena sering diundang ku aing. Aing kertas salaman goodbye aing aku asana goodbye. Semua sampai. Nih. Cucuk kuring semua sampai. Kang Bahar. Cucuk sering kelebur kuring goodbye bae 3 kali. Kang Bahar. Masa gitu. Jangan kuring masa goodbye. Tapi saya memenunggu ulah di luar goodbye tolol sia. Cek saha kiai tukang ceramah cenah sarua bae cenah nu musna make tukang uruk leuwih-leuwih berabe ngadidik budak mana mun palinternya bololot tapi lumayan bae jadi santri Pak Amin. Waduh santri dilawan kudu penyakit terus sabar Jajar bong, jajar. Aing ki cucuk mata kudu. Kudu ngomong sia. Mirip. Aing disuduk lopat. Mirip. Aing sebut aing pang lobana, nanya di cucuk 30 genep aya nama lu. Nanti ada. Mirip sih. Maneh nama nu lobat di mata aing. Munasabah sagala nu aing tuh bisulna ke 30 genep. Haha. Aing mah 24, beda sabar eta jeung aing. Ada 8 lisi. Di mana? Tadi cek sambutan saat tadi santri ieu cenah ge tuh. Juara. Amin. Bener weh. Santri geus berjuang keras dilawan. Ari eta penyakit turunan. Sebab kieu mah. Itu potong air nang tuh. Tanggung-tanggung aja terus orang aing ceramah kieu tukang fotona hees atau bohong aing itu ceramah ngomong Haji Jamaludin tukang foto aya teh bener kuring oke mudah-mudahan tukang foto panjang umur amin urang pae kabeer mena hirup sorangan gitu paksa sia bangkok tenang tukang foto muka-muka saya nyandung dah Gitu tuh cekas. dengekan santri khusus santri ya wasurutul kiai salah satu utawi pira-pira syarat dari kiai salah satu al budugu wal bisulu lan kapindo bisul wal kurafuk lan kapindo kurang wadawauhu lan utawi tambah iya kulit minat salatah kali kan ujuna tah aya minal buduk wal kurab wal bisul al gosoku bila jai ibu digosok lawan nganggo laja tabrek nak payu parihu maka pareurih opo tuh gede sih
waras opo kudu ge simua kalituna waruhaya ulan ruhai wajib opo raraine simua laku kawin pemajikan gelis pemajikan kayak goreng trepel mohon maaf dalam pemajikan acucu ruhai pemajikan aing mah ngeburanya pemajikan ibu minum barang 1000-an cek urang sadek pasar dah tetangga kami yaitu ustad majikan joreng itu nasib sama karana lain kalian tuh temanjut atau bagus sih ada koromot dihajar itu bola Yusuf itu bola Yusuf ya abadi ini udah sadidi Allah iluhan baik terus apa sih tujuan maulid yuk insyaallah 2 menit Pak Aing awal apa? Falladzina amanu bihi aripikeun jalma-jalma anu beriman ka Allah subhanahu bisa disimpulkan aya nama mun hayang bahagia modalna iman ka Allah subhanahu wa ta'ala pejabat bisa bahagia modalna iman rakyat ke bisa bahagia modalna santri bisa bahagia nu miskin bisa bahagia modal iman nu beunghar ge bisa bahagia modalna iman nu beunghar nu kasep nu geulis nu jore nu dekok bisa bahagia modalna iman ka Allah subhanahu nu kahiji mun hayang bahagia modalna iman cuma ya iman hadirin wal hadirat barometernya tipis dan tebalnya iman seseorang itu gimana cintanya kepada Rasul namun cintanya benar-benar ke Rasul hadirin benar-benar cintanya ka Rasulullah kohara maca sholawat narajin sholawat ka Madinah aya sholawat mujian aya sholawat kamilah aya sholawat syifa aya sholawat taisir aya sholawat petir aya sholawat petir Burijan jelek apa bisa kasih Muhammad kenapa bisa tak sholat petir yang kedua mun hayang bahagia wa azzaruhu kudu daek ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang pikirannya tujuanna ngagungkeun ka Rasul cinta ka Rasul mahabbah ka Rasul hayang diaku umat Rasul hayang paberengan jeung surgana Allah di surgana Allah jeung Kangjeng Rasul dulu pernah datang orang Badui Arab asli kepada Rasulullah punten Rasul cek kata Badui taroskeun tentang kiamat mata kiamat saah ya Rasulullah Rasul kapan terjadinya kiamat Rasul tidak tahu kapan terjadinya kiamat cuma ada ciri kiamat bakal terjadi hari Jumat wallahu alam bisawab Jumat yang mana anu nyaho tapi ciri-ciri nah geus diterangkeun ku Kangjeng Rasul ciri kiamat mah yo ciri kiamat di antarana ahli hak eleh ku ahli batil anu bener teu dituturkeun nu salah dituturkeun anu bener teu dibela yang benar enggak dibela yang salah dibela wari bukti jawab bukti dah nu bener mah teu dibela justru kadang-kadang kiai dakwah nerangkan hukum yang hak katakan hak yang batil katakan batil disebut kiai ekstrim kiai provokator hari itu hayang kumaha nerangkan hukum jaga tuh betul nu bener mah dieueuh teu dituturkeun nu bener mah geus teu dibela nu salah dibela nu bener geus teu dibaturan nu salah dibaturan ciri kiamat lain cek aing cek Kangjeng Rasul lawan ku si hadis buruk sungguh sia kopi
Bukti Kopi ya, kopi. hei bukti dong oke sok kayak Kopi ya, kopi, kopi. pakai pakaian rapi ciblang Kopi, kopi, kopi. nu bener mah disengsarikeun nu salah mah dibangga sok anak ibu odah ayeuna cenah anak hari anak sia kita si Fatimah di mana anak aing mah Hah? di mana ya cucu ini Coba. zaman ayeuna mondok Kajian mereka. hari anak mana Lurusin gini nih. si Dewi Lurus deh. anak aing mah tuh kuliah dong di Jogja Ini ke sini. aduh dah aja tenang aduh nu mondok mah anu kuliah di Jogja mah nyokot S3 alhamdulillah kamari manehna geus nyokot S1 rek nyokot S2 teu meunang da duit bisa dibayar nu hiji deui mah anak aing mah kuliah kene nyokot S4 deui 4 jurusan kayaknya jurusan percetakan anu udah gua dicetak bata yang kedua jurusan kelistrikan kepada mereka setrum kamar jadi mah kamar itu esa saja hukum kamar di penjara bermain motor tuh ada anak sia cenah si Fatimah di mana udah kumaha cenah tidak apa-apa dan mau ini ngomong gitu sekarang aja sampai kemana kaki cucu hah oh ya gua di depan pesantren nu aya ge usar kupluk sia ada sia dala aing ku sia naon kupluk ada dong dala aing ku sia naon kupluk mau harta bisa rata tuh sok di mana ge kupluk dala aing naon kupluk ieu teh grup marawi saking karasa berapa mau panira dala santri tolong aku Oi. Agus. Modang 7 tahun si Fatimah alhamdulillah kata larkur Masya Allah balik dikawinkan ku kiaina jeung santri nu bisa ngaji alhamdulillah istiqomah langsung istiqomah boga santri 15an nyen pondok aya 4 kamar ayo ngadaya pengajian rame di dieu di dieu salakina ge rame ceramahna lumayan loba nu ngondang panggil deui tah si Odah jeung si Ana Odah kayaknya cenah Ana hari anak siapa cenah si Fatimah di mana alhamdulillah ayeuna geus istiqomah di ditu main nama di Karekel oh di ditu tah boga santri 15an ayeuna ngaji teh tiap majelis taklim pan kamari di lembur aja ceramah pan eta ge di Karekel eta teh minat kuring salah geus si Fatimah alhamdulillahirabbil alhamdulillah ceu ayeuna santri teh geus nambahan si Fatimah teh aduh jadi aduh tah lagi hari anak kecil si Dewi gimana ayeuna nu kuliah di Jogja anak ayeuna di bawah kamu udah lagi terus nanti nu tarina ini jadi nu tarina aduh jadi alhamdulillah silakan anda mau kuliah mau apa berkiprah di jalannya masing-masing tapi tujuan anda lillahi kalimatillah dasarna kuliah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat ustaz na kudu aya pejabat na kudu aya betul iya kudu aya bapak-bapak ibu-ibu lah iya ciri kiamat di antarana anu bener mah geus teu dituturkeun nu sarala ditutur betul anu salah mah teu dibel anu bener mah teu dibel nu salah mah dibarel
barela ayah jelema neraka hukum kieu padahal tegas padahal akur jeung hukum-hukum Allah hukum Rasulullah tetap ayo digoyang di kieu di kitu. Saudara-saudara sekalian, ini perjuangan kita bapak-bapak ibu-ibu, terutama anda santri-santrian. Mudah-mudahan orang kabeh Allah diberi kekuatan lahir batin. Amin. Kita mahkum aleh, ayeuna pikeun urang. Ayeuna kita sini kiamat. Itu bener mah disini. Itu salah mah dibangga. Terus. Wa kedua wa azzaruhu mulai kagungkeun ka Kangjeng Nabi ketika itu orang Badui datang ke Rasulullah naroskeun kiamat Rasul punten iraha terjadina kiam Rasul kita terangan ketika Rasul datang membawa agama tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'an lillahi da pada tolong itu namun ibu-ibu kasih dahlan baru teman punya masuk ya apa ya dana ya dana dana 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 masak tempe pakai dana masak tahu pakai dana lamun bapak teu mere dana kapeting moal muka carana sepak duit ngarti meureun kos nu ngarti lah suri terus sare ciri kiamat di antarana loba ngalunjak anak ka indung bab hei lu pada dajal si aya bener mata kayak paribasa mun kolot senang anak jadi raj tapi namun anak kalau senang kolot jadi buj na'udzubillahi min ya Allah ibu udah kerja 85 tahun ya budeknya pikun anak-anak mak neng nitip anaknya 5 ayo siapa yang mana tuh naik shopping ayo shopping cina coba ini shopping dan belanja ke mall itu Bogor Kamarayana terus berkode itu terus ke Jakarta Kalifa ke Taman Anggrek Taman Anggrek ke Taman Dengdek nitip taman awas mah anak kuring mun ngisi-ngisangan mun hayang dahar bere mun hayang nyeduh susu bere Allah karim indung geus kolot nitip amena mah berangkat jeung salakina duaan ngeunah nyantai indung mah jeung bapak teh ngurus anak-anak jajal sehingga seluruh umat Rasul bakal menang syafaat Rasul tanpa terkecuali ada satu golongan anu bakal mau menang syafaat Rasul wal aquli walidayh orang yang tukang menyakiti hati orang tua jelema nu tukang duraka ka indung bang anak kuring geus beda hartakan cek indung teh nyawa jana siapa rempang kongas lokan bae aing capek nutur-nuturna hiji deui anakna mak oyot kana kolot ini hayang energen kana ngejena tapi nu kolotna cek nu kolotna aya bae anak sia mah hayang deterjen deterjen apa lagi geus eta bener ya anak sih muring biasa lah bang indung nak kalau kamar mandi jadi lah setengah deui mau aya kene ge urut manehna mah deui langsung itu ucek dibikin langsung dikenyang ku anak ngagoler tibrah hari tadi saking kolot jah langsung tibrah oleh kecer modal bisi aya di sadeng pasar begitu
indung bapak aya kene calon indung bapak ciri kiamat diantarana loba salingkuh salaki di pamajikan di sarang gara-gara hap Apa wayo? awas parawan ke ibu-ibu ke hansel pilih mana nanti awas ulah sampai jeng aing nu goreng muka ibu-ibu boga grup-grupan WA coba tah Masya Allah sampai katutung ke jong ngambil asal WA kejar-kejar langsung kena WA cenah odah anak-anak saya boga kejar teu aya cuma foto keciprat peti foto ngomong ke bareto mah ibu-ibu lamun pangajian mawatas jerona yasin fadilah jerona sifat 20 jerona parukunan Sunda jerona yasin fadilah jerona majbus salim jerona tasbih kuari maham kuring kayak kuring sering ngomong mangges pejabat lain pegawai negeri lain wanita karir lain pembisnis lain nges ben sampai ciri-ciri sampai jaga mana surona titip dan mau coba sesalah lagi aja sebuah bulan tuh balik-balik di Jakarta titip taksi titip pada kita katotot gitu kayak nama tadinya anak muda katungkul ka istiqol ku HP kan budak teh paling terngajinya paling diundang coba kawe mah nyampurkeun ucing ge endang alung boyong ucing sumput bener teh Eta kucing. datang toel gandona suka kawina Mantara si tutungkeun urang kawinkeun urang balikeun masih eis pundungkeun urang jeung si Agus matang kopi bari ngisi masuk ka kari yang teh isian eta bisa bari mah awah pada nama rek makin dia rame aduh gitu bang kali mago bang bangkung di tengah sawah wahun kereta api pinu ku baji guru sekolah desa saban poe ngajar jarum bagi ngaput putri berarti ini loba jelema jadul keneh gitu loh nyawa jujur jelema jadul kabeh jadul kita hafal eta aing teu hafal daron bagi ngaput putri nu bareng dis sumber wahalung luhur ke udara ragang di Jakarta jauh amat ragang eta ini sama kayak ceramah di YouTube tahun 2000 uang menang alala lauk menang nyobek beker menang muter terus kasih capek atau ngejauhan taman aduh di tempat pun pimpong aduh pipi jenu ompong lakina ke masjid awewena langsung ke pengajian imam ustad gitu pada itu bener teman jauh HP ayo duduk ya sempal sempil air film rame ai me meja makan tolong meja makan hari kan toko sok hari sok lampu hari pula poli air yang bayi deui bae awewena ke pengajian bener teu tah benar ayeuna mah ibu geus teu aya ngomean HP udah kelas 2 SMP SMA kelas ini SD geng gue pada uji guru kene pas maghrib
nungguan careuh liwat bareto meta hayang menisieun ka careuh hari ayeuna mah hayang teh sok musyawarah di parapandan kita janjian dibonceng ku careuh eta hayang da memena eta careuh mawa kacang pulangnya bawa sate kacang kari dia ka indung babana mawa sate 100 tusuk jeung pemuda punten ibu putri beri takut bae atuh mangga ujang kumaha teh dibelikeun sate jeung kacang mohon mangga eta terus aya kacang jeung satena dibawa anakna di sate kebun raya di sate dibalikin jam 2 penting cerik anakna mamah jeung bapak ngeunah kadahar sate kadahar kacang tungtungna kacang neng di sate di tengah jalan aduh kubageun amat eta careuh sate mabonceng hayam dinu poe kira mun teh kenyot-kenyot adan susuna ada cara apa Gus tidur Gus tidur ciri-ciri kiamat pokos gitu loba salingkuh salaki jeung pamajikan loba salingkuh jeung salah nah ieu di antarana ciri kiamat mah hadirin wal hadirat pamewah-mewah bangunan nu geusina kosong-kosong masjid mararewah nu berjamaah dua baris karpet ngumpul dia masjidnya di mana? Oh masjid. Oh dia mah tolong si Awan gini ah. Sama bener tuh kita ngejawab dia di mana? Dia masih mana? Oh waduh, dia mau masjid. Dia mungkin bener tuh. Kata masih pakai. Nak ke mana? Cek. Nak ke pasar. Man barang amat. Berangkatnya jam 11. Jadi penting marah rehe. Itu bener tuh gitu kan? Balik di mana teh? Terus di pasar. Kapan lempang baik? Kenapa itu beruntungan? Naik ojek buat kata. Dia di mana masjidnya? Oh, waduh, masih di dia mah. Kan ditanya, Mak, hari kalau William potong jalan ke mana? Kita kalau lurah potongan jalan. Di mana tuh jalan? Ini dia baik, tapi pindah-pindah. Terus ciri kiamat pasantren loba mengaroso pulang bareng ya dalam penilaian kesehatan alhamdulillah lamun hayang bahagia deui hadirin sadaya cing berarti ciri kiamat seueur kene mun diterangkeun mah ngan teh dibejakeun ku Rasulullah kiamat mah da Rasul kita terangkeun langsung diberi jawaban setik balik dah ukang jeung Rasul ka umatna ka orang Arab teh ma'ada ditalaha mamang wanian amat nanyakeun kiamat ari kitu geus boga naon pikeun ka depan kiamat eta ngagubrakna langit cungkir balingna bumi bahena lautan hadirin gunung watakunul jibalu kal ihnil mangkus kemarin tsunami di Banten belum seberapa bapak-bapak ibu-ibu bukan adab tapi teguran yudhiqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un Allah saya tiba di tengah sana bahkan cai laut sampai sapeting protes ka Gusti Allah saya mencurigkan umat manusia dalam dunia cerit 3 kali saudara-saudara Gusti jeung cai laut izinan kami hayang ngancurkeun manusia nu geus durhaka ka Gusti di lautan di daratan bae maksiat di lautan dipake maksiat izinan Gusti jeung Gusti Allah ulah waka aya keneh budak saneng pasar besok dikir ka aing bari jeung dikirna bae nu modal oge aya pada tahlil dan dikir urang mau da hiji saja tahlilna dilihat tapi supaya dilihat tetep puji eta pae pas tulis kitu pae nah mun aing mah pae lagi cangar takut dah ulah ulah jeung Gusti Allah aya kene hamba aing nu ingeutkeun ka aing Gusti loba teuing permaksiatan tingali
apalagi di tempat maksiat, di itu tempat maksiat. Maka alhamdulillah orang umat Islam terbagi-bagi, disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya tuh ulama orang dari pesantren, mubaligh yang dakwah itu amar ma'ruf, nahi munkarnya saudara-saudara kita di antaranya orang-orang FPI sama ibarat pesantren yang menanam padi, mereka yang menghilangkan penyakit-penyakit padi saudara. Ada nyemprot kungkang supaya legit. Nah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita berdakwah, berjuang rame-rame lillahi kalimatillah sama-sama. Kalau ada masalah besar kita kecilkan, kalau ada masalah kecil kita habiskan, biar umat sedaya kompak. Amin ya robbal. Akor setuju? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan orang sedaya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiai anu ngawurukna kajeun teu ngawuruk. Itu ibarat tanam padi. Tukang nahi mungkarna anu ngeuwekeun penyakit pare biar paremon, biar parena bener, supaya padina bener. Amin ya robbal. Nah cek eta kedui Rasul ira terjadi kiamat. Rasul terakhir jawaban maaf dan daraha mamang nagakeun kiamat wanian amat geus boga naon pikeun ngarepan kiamat. Cek eta pedui ma'adatulah katsiran minas shalah rumaos teruskeun kiamat abdi salat mah belang kadang kan teu salat-salatan doang urang sadek pas eta sia maka namun salat kudu tang dinas jika ada Allahu Akbar Allahu Akbar ayo salat nuker maju keureun majulah keur maju keureun wajib nuker dagang salat mana udah marese mata kelobat tidak itu kalau Gusti Allah ke arah ini bab salam baik tong jauh-jauh jelema sesa ngosek sesa di pasar sesa ngomong batur sesa nyeusuh sesa kumaha piring sesa ngarumpi trong dur naon eta budak dohor teu karasa dohor deui asa ngaku sareng jaga doh dia macam jam 8 dia gue masih harus biar ngomong ke 100 jelema ada kayak bulan pada ngarumpi harus bener ngomong ke batur tuna batur ngomong di termos kecil rumah bola pulau-pulau pada tahan rumah os teruskan kiamat sholat mah belang bentong abdi puasa ke belang bentong. Nah, walakin uhibbullah wa rasulah, tapi aku cinta padamu ya Rasul. Nembe cek Rasul, almar'u ma'a man ahabba. Jalma dikiringna jeung kiamat umat terus resep hidup di alam dunia. Lamun di dunia resep jeung ahli-ahli Allah, resep jeung orang-orang saleh, jeung para habaib, dzurriyyah Rasulullah, jeung para ulama, jeung orang-orang sholihin. Jaga di akhirat bakal dicikeun di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Tapi lamun di dunia resep jeung atris, resep jengor, resep jeung jalma-jalma dorak man, jalma dorak man masa dorakan. Bajaga bakal dicikeun jeung rombongan Fir'aun jeung Dajjal. Na'udzubillahi min. Dan mudah-mudahan urang mah termasuk dalam muhibbin. Amin ya rabbal alamin. Terus cek Rasul almar'u ma'a man ahabba. Jalma dihina jaga di kiamat kumaha resep hidup di alam dunia. Atos hadirin sadaya nembe mun hayang bahagia kan dituna wa nasaru budaya nulungan agama Nabi. Rasul ketika dakwah pertama bagaikan bulan purnama, Rasul datang bulanna sampurna, tapi ayeuna hadirin abad menginjak 15 urang tambahkeun ayeuna bulan tanggal 14 burungna bulan sampurna toh sampurna, tapi ayeuna geus abad menginjak 15 urang tambahkeun 14 jeung 15 jumlah 29 namun tanggal 29 bulan nyaangkeun apa moekeun. Ieu zaman dicaang-caang geus poek, ieu zaman dialus-alus geus rusak.
iya di zaman dibagus-bagus geus goreng di zaman geus aya urang introspeksi diri jaga awak urang masing-masing para hadirin wal hadirat supaya urang jauh dina fitnah dunia jeung fitnah akhirat terutama fitnah di akhir zaman amin Amin. dan terakhir mudah yang bahagia mengikuti Al-Quran insyaallah pun manusia layak iman ke Allah ngagukeun ka Rasul nulungan agama Rasul mengikuti Al-Quran bakal menang jaminan di Allah ulaika humul muflihun eta jalma bakal bagja di dunia jeung di akhirat amin ya rabbal kumaya kaharti ceburu muring kitu cing lamun ceramah tanya nu hadirna bapak-bapak ibu-ibu kaharti can kaharti atuh gesan kamu tujuan di kaharti kumaya bapak-bapak ibu-ibu kaharti can ceburu aing cing tanya deui nu hadirna bapak-bapak ibu kaharti can encan mending eureun capek-capek aing sajam leuwih ceramah sajam 7 menit sakitu anu kami atur mudah-mudahan aya manfaatna Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu